Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni mangkasanya nyana kaula. Ayo fa inni kuntu eta aya kaula kuntu akhdimu eta ngakhadaman kaula ustadzi ka guru kaula al-qadiyah al-qadiyah tegasna qadi al-qadiyah Aba Yazida tegasna Aba Yazid Aba Yazida ayo atuh mat Ad-Dabusiyya anu bangsa Dabusi Ad-Dabusiyya wa kuntu jeung aya kaula ayo wa kuntu ayo Agung jeung tarik Agung akhdimuhu eta ngakhadaman kaula ka guru kaula akhdimuhu eta ngakhadaman kaula ka guru kaula ayo akhdimuhu wa atbakhu atawa wa utbikhu jeung mangmasakeun kaula wa utbikhu jeung mangmasakeun kaula wa utbikhu ta'amahu kana katuanganana guru kaula wala akulu jeung teu ngadahar kaula minhu tina itu katuangan jadi ya kasarareanya wabil khusus ka santri di mana-mana hirup maneh ilmu maneh hayang barokah kudu ngakhodaman ka guru tah ieu oge anjeunna eta namina Imam Fakhruddin ieu teh ulama karismatik itu di daerah Marwa
dugikeun ka pejabat-pejabat teh tunduk ka anjeunna teh, serab ku anjeunna teh. Tah saur anjeunna ieu teh ladang tina ngahormat guru. Saur anjeunna saur Imam Fakhruddin kuring mah ke rumah santen teh keseharian teh mang masakeun kanggo guru. Oge teu ngadahar saeutik-eutik acan. Ieu mah aya mang masakeun anu guru dicokot, dikorupsi. Geura ngiluan mencit sapi itu geus kitu ngiluan ngeuretan. Ipek teh ditukangeun teh keresek. Bus kadinya. Rek barokah kumaha hirup kitu. Kirang barang ngabantuan mah. Hah? Uduna ge udunan meureunnya ngabantuan. Ieu mah jiga anu milu naon? Milu mantuan. Ipek teh balik teh ngajingjing. Teu bebeja heula deui. Eta mah bangsa. Itu tah batur mah saking apikna. Teu mang masakeun teh man. Mang masakeun. Piraku teu kabita atuh ayeuna upama mang masakeun anu guru. Pama jengkol, sambal, asin gitu. Atau mang masakeun sop buntut. Piraku teu hayang ngasaan sacuyo-cuyo acan. Tah anjeunna mah isuning teu. Bener-bener amanah teh. Ieu teh nu guru bahaya bisi kawalan. Selama masantren teh selalu mang masakeun katuangan kanggo guruna bari jeung taranuang tina katuangan guruna. Tah ieu nu jadi contoh ieu, anu jadi contoh ieu. Teu bun bapa apa mah mimiti masantren di pangarsa apaoha pagaweanna teh kitu tukang masak. Dikuak ieu kuno janten guru nanti pangarsa apa titah itu titah ngagugu bahasana tadi mana aya apa oha aya apa di mana-mana aya buya aya apa gitu. Ngalih ka Garut ka Sadang gitu eta ama sadang pami bade mangnyeuseuhkeun raksukanana sanes ama sadang unggul oge sareng para putrana. Tah sok miwarang teh ka apa geus. Dina hiji waktu apa teu aya miwarang kanu lain teu kapake mah we. Teu kapake padahal saur Ceng Deden, saur putrana padahal santri ama teh cenah ribuan. Teu kapake. Artina amanah. Gitu. Teu geus kitu di Sadang ngalih ka dieu ka buya. Sami di dieu teh kitu sarua pisan. Itu. Apa mah nepikeun ka geus jadi minantu buya, geus boga pasantren. Lamun muludan di buya teu tara ujug-ujug langsung ka buya. Ka dapur. Itu ngawasuh wadah. Bersih. Pas bersih namanya ka buya. Ai urang mah ka dapur teh rek dahar. Eta teh nya kangaran di dapur atuh. Sinjang laan, singkil biasa. Jiga lain ajengan. Tah katingali barokahna meureun ku ente. Matak teu hasilna santri teu barokah ilmuna lain ku getong ngapalkeunana lain. Tapi ku taat kanu jadi guruna. Teu sembah depong kanu jadi guruna, ngagungkeun kanu jadi guruna. Tah eta hasilna santri teh ku eta. Lain ku getong ngapalkeunana, ieu masih getong ngapalkeunana euy. Ari teu aya ta'lim ka guru mah datang ka lemurna moal jadi ajengan. Moal. Paling oge jadi ajengan sero. Moal bener ajenganna oge ajengan sero paling. Tah urang teh kuduna nyaho ieu teh ti bubudak kuduna mah. Tah ayeuna mung pangmeungpeung ieu santri.
mengpeng barudak keneh maneh tah kudu ngamal hayang barokah mah itu di mana-mana hayang berkah teu hormat guru apa oge saurna saur apa mah tara ngaji saur ajeuna rek ngaji titah ka pasar rek ngaji titah masak rek ngaji titah nyeuseum itu sakalian ngaji begitu nyanak waktu lowong ya keur nyaose nyanak kitab gek di dinya pas begitu gek deng ka dieu pencetan atuh teu tulus ngajina ge tapi nah nyebutkeunana buyaan nizam teu nyebatkeun ilmu laduni teu alfiah teh di dieu mah cenah contona nyata pangarsa apa sareng teu Buya Simpang. Da Buya Simpang mah didinya nangan ukur sababaraha dinten di sadangna teh. Tah ari apa mah lami sababaraha taun dugikeun ka nikah sareng wargina ama sadang. Teh ngan tara ngaos. Tapi eta tempo dicana kuno janten ramana pek cenah. Bisi rek diadukeun jeung sakabeh santri pek. Gitu asal tong jeung senior eta we hiji gitu kan aneh ongko tara ngaji Allahu Rabbi jadi kitu babari gitu hayang hasil ilmu mah eta we ngagungkeun saha ngagungkeun guru cing ingat ya ilmu teh lain nu urang lain meunang urang ilmu teh lain teu kan ari pipikiran urang mah hayang boga ilmu mah nya talar kabeh. Itu kan pipikiranna talar kabeh. Nepikeun ka apal upama 30 kitab bae kitu. Tah ilmu teh euy lain kitu ilmu teh da ilmu mah saur apa? Lain bisa maca kitab. Eta sing senes ilmu. Ilmu teh sing senes lain bisa maca kitab. Lain anu bisa ngomong dina panggung lain ilmu. Tah tarajo aya bahasa semboyan teh santri non taat ilmuna manfaat troy satri khidmat umurna barokah eta Masya Allah jadi ayeuna mah urang mah nu penting mah eta teu dina hate teh ieu teh guru urang nu wajib diagungkeun gitu. Do, lain ieu talarane nalar. Pas begitu, jang ka dieu bade miwarang kabur. Manfaat ya Allah. Jadi kudu nama lamun aya guru teu upama jiga nu nuju milarian jalmi takuna mah disampeurkeun. Ari mah lain man. Kakak seset arareueuh. Teu arara sup kana liang. Jika berit baru nama disamperkeun bilih aya kaperyogian bade miwarang naon kudu nama kitu jadi urang teh kudu sagala bisa tak apa mah teu kumplit sagala aya teu bisa macu bisa ngebon bisa teu ngaragaji ngabangun imah ti awal diterap bata nepikeun ka nepikeun ka sagalana we ngali sumur atak apa mah naon kudu sagala bisa gitu nepikeun ka eta teh tiasa kana motor teh dipiwarang ku Buya kawit nama teu tiasa terus kana mobil dipiwarang ku Buya dia diajar kana motor dia diajar kana mobil gitu terus nyarios ka sim kuring teu ieu teu meunang ngandalkeun batur eta teu meunang ngandalkeun batur ieu di mana-mana ngandalkeun batur mah urang rek ngaji aipek teh teu bisa kana motor rek init mah nah naon teh kudu make supir we rek kana mobil aipek teh eueuh supir urang rek ngaji teu rek init mah mata kudu sagala bisa mata apa batu sorangan ya teu saputing onangan 8 init pada maghrib
Tuh, datang ke dia subuh, punya lira apa? Gagahna apa? War. Gitu. Orang mah kan juga Fir'aun. Keun we lah ingda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Eta we urang mah ngarah naon? Ngarah lungsur rahmat. Matak tingali kabarokahan apa nya? Barokahna. Tuh apa mah tuh nya tuh untuk ajengan tentu bukan masyhur ka luar mah tapi kumaha barokahna masya Allah eta tina ladang hormat ka saha ka guru tina ladang ta'zim ka saha ka guru tina ladang hirup kumaha guru ngaladenan guru sakitu sok ngadoa bismillah